Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda, materi anu baris dipidangkeun nyaeta ngeunaan panumbu catur. Sateuacan kana materi, mungemutan deui mangga kanu teu acan di-subscribe, geura subscribe heula. Lamun ieu karos manfaat, seueur manfaatna mangga di-like sareng tiasa di-sharekeun ka rerencangan anu sanesna. Mugia manfaat. Urang kana materi ngeunaan panumbu catur. Urang mah biasana wano ka panumbu catur teh nyaeta ku istilah MC atanapi Master of Ceremony, nyaeta jalma nu dipercaya pikeun ngatur jeung nyusun runtuyan acara, nangtukeun sarta ngahaturanan saha-sahana nu kudu cacarita dina eta acara. Di sagedengeun istilah MC, urang oge sok sering deui nguping istilah moderator atanapi panumbu catur. Nah, panumbu catur mah nyaeta biasa sok ayana dina sawala, kongres, atawa seminar-seminar. Biasana kacida merlukeun panumbu catur atanapi moderator. Bisi hideuk teu terang sawala teh naon? Ari sawala teh nyaeta diskusi. Panumbu catur anu parigel biasana mah bisa ngahirupkeun suasana nepi ka sawala teh jadi hegar, henteu monoton. Lian ti eta, panumbu catur oge ngabogaan pancen pikeun ngawanohkeun jati diri atanapi kurikulum pite, pangjejer ka pamilon atanapi pangjejer teh pemateri ka peserta. Dina ngatur acara, MC mah tara papanjangan, cukup ku bubuka, nataan guluyurna acara, di tema ku ngahaturanan, tanapi nganuhunkeun jeung mere komentar saperluna. Janten nalika dina sawala mah MC teh teu kedah seueur nyarios. Nah, samemeh prung ngalaksanakeun pancen jadi panumbu catur, aya sawatara lengkah anu perlu dipilampah. Di antarana kahiji, ngawasa pasoalan anu luyu jeung jejer atawa tema acara. Tuluy nyusun kalimah panganteur samemeh mere kasempatan ka pangjejer. Jadi urang tiasa heula masihan bubuka ngeunaan tema naon nu rek ditepikeun dina eta acara. Hadena upama urang geus maca heula makalah atau materi dina wangun slide atanapi PowerPoint unggal narasumber. Janten langkung sae urang teh nyuhunkeun heula materi bade eta dina wangun slide atanapi dina wangun PowerPoint supados aya pangaweruh atanapi pengetahuan heula pikeun anu jadi panumbu catur. Anu kadua, mika nyaho kayaan jeung kasang tukang pamiarsa atanapi audiens pikeun milih diksi atau kekecapan nu merenah. Anu katilu, mika nyaho kalungguhan pangjejer atawa narasumber, ku kituna bisa leuwih teleb ngaguar perkara materi anu didadarkeun tangtuna moal nepi ka salah dina nepikeun pananya. Anu salajengna nu kaopat nyaeta mika nyaho runtuyan acara. Tah ieu nu leuwih penting. Lilana waktu anu disadiakeun pikeun unggal narasumber. Lilana waktu pikeun tanya jawab jeung jumlah jirangan tanya jawab. Bade sabaraha kali sabaraha jirangan? Nah, bade 2 jirangan atanapi urang mah mika wanoh sesi. Bade sabaraha sesi yeuh urang ngayakeun tanya jawab teh. Kitu deui kudu nyaho kana waktu pikeun istirahat jeung ngatur suasana daria atawa salse. Anu kalima, nataharkeun catatan singket pikeun ngingetan waktu nu disadiakeun ka narasumber. Upamana, punten waktosna kantun 5 menit deui. Pami misalkeun narasumber masih keneh nerangkeun panjang teuing tak urang tiasa diemutan. Tanapi hapunten waktosna seep. Nah, mangga dipungkas bae tangtuna kudu make kekecapan anu sopan. Anu kagenep, nyiapkeun buku catatan pikeun nyatet pokok-pokok penting anu ditepikeun ku para narasumber. Jadi teu kenging ngahulang wae nalika urang jadi panumbu catur teh. Urang oge kudu nyadiakeun catatan-catatan. Nah, anu salajengna anu ka-7, nyiapkeun rangsukan atawa dangdan anu merenah, luyu jeung tema acara. Nah, sangkan nyaho rangsukan nu merenah, urang bisa natarakeun, nanyakeun ka panitia
nyiapkeun alat panuduh waktu. Ieu teh penting sangkan acara bisa lumangsung luyu jeung waktu anu geus ditangtukeun. Salajengna prak-prakan jadi panumbu catur. Prak-prakan jadi panumbu catur teh kabagi jadi sababaraha bagian anu strukturna umum. Ieu dihandap diperelekeun pancen tanapi diperelekeun teh dijelaskeun tugas-tugas ngeunaan panumbu catur dina ngatur lumangsungna hiji kagiatan. Anu kahiji, tugas jadi panumbu catur atanapi tugas janten MC nyaeta bubuka. Biasa ku urang dibuka heula. Misalkeun mangga urang sami-sami ngadeheus puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos namparkeun nikmat ka urang sadayana. Insya Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat silaturahmi dugi ka urang dina danget ieu tiasa ditepung lawungkeun sawargi-wargi kalayan rahayu salamet. Eta dina bagian bubuka. Anu kadua, tugas nu jadi panumbu catur teh nepikeun atanapi nataan susunan acara. Simkuring baris ngadugikeun runtuyan acara anu baris dipidangkeun dina wengi ieu. Anu kahiji nyaeta bubuka, kadua ngagalindengkeun kalam ilahi, katilu rupi-rupi pamapag nyaeta ti pupu panitia Bapak Kades misalkeun. Anu salajengna misalkeun bewara sareng pamasrahan rupi-rupi penghargaan anu kalima minangka acara inti sareng sanes kantana. Tah eta dina nataan susunan acara. Teras nu katiluna ngahaturanan. Tah ieu tugas MC oge ngahaturanan. Simkuring kalayan asmana panata calagara, ai panata calagara teh nyaeta panitia, ngahaturkeun wilujeng sumping ka para bapa, para ibu miwah hadirin sadayana anu parantos kersa ngaluuhan pangulam panitia. Eta tugas MC oge pikeun nepikeun haturanan. Anu kaopat nganuhunkeun kade hilap. Urang teh salaku panumbu catur wajib nganuhunkeunana. Atuh contohna, atuh teu hilap oge ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan kana segala rupi pangrojong, boh moral, boh material, dugi ieu acara tiasa lumangsung kalayan nyugemakeun sareng sanes kantana. Tah anu kalima nyaeta mungkas acara. Ieu tugas terakhir ti nu jadi panumbu catur tanapi MC nyaeta mungkas acara. Alhamdulillah acara demi acara parantos rengse dilaksanakeun. Satu acana simkuring pamit kalayan asmana panata calagara neda dihapunten samudaya kalepatan sareng kakirangan. Hatur nuhun kana samukawis perhatosanana. Anu salajengna tah ayana pancen supados hidup mahir janten panumbu catur mangga ku hidup susun heula. Teksna nyaeta ti mimiti bubuka nepikeun ka mungkas acara disusun heula dikotretkeun heula dina buku catatan sabada ku hidup dikotret tah ayeuna mah praktekkeun ku hidup teh jadi panumbu catur terasan ku hidup peragakeun mangga tiasa ditilai nya boh eta bade kurerencangan atanapi kusaha wae anu aya di sabudeureun hidup. Nah, hidup naon nya kakirangan urang nalika jadi panumbu catur. Nah, wilujeng meragakeun, wilujeng ngadamel teks panumbu caturna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.